Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa patepang deui sareng simkuring di channel Eva Parida. Kumaha daramang sadayana mugia aya dina kayaan sehat walafiat. Pamirsa sadayana dina danget ayeuna simkuring bade medar perkawis istilah labuh atanapi jatuh dina bahasa Sunda kana bahasa Indonesia. Pamirsa sata acana kada hilap di like, komen, sareng di subscribe. Atur nuhun, mangga wilujeng nyaksep. Pamirsa sadayana bahasa Sunda miboga keunikan sorangannya dibandingkan jeung bahasa-bahasa daerah liana. Keunikan ieu teh lain ukur tina logat atanapi cara nyeritakna nya, cara ngomongna, tapi kecap-kecapna oge rupa-rupa gitu. Komo deui dina nyebutkeun hiji kaayaan atawa hiji barang. Tah pamirsa sadayana dina danget ayeuna simkuring bade medar aya 30 istilah dina bahasa Sunda anu nuduhkeun labuh nya. Panginten pamirsa kantos ngadangu istilah ti kosewat kitu nya, ti jengkang sareng anu sanesna. Tah di dieu abdi bade medar dina bahasa Sunda kana bahasa Indonesiana naon kitu nya. Margi memang seueur pisan dina bahasa Sunda mah. Proses misalkan tina labuh teh kan beda kondisi labuhna teh. Matakna dina bahasa Sunda mah ku beunghar-beungharna bahasa Sunda loba istilahna kitu nya, seueur istilahna. Padahal mah dina bahasa Indonesia kitu nya istilah jatuh teh biasa dipake pikeun nyebut hiji gerakan anu turun atawa meluncur handap kitu nya ke bawah dengan cepat lantaran ayana gravitasi. Tah lamun jatuh karena tersandung batu gitu nya, jatuh karena licin atau jatuh karena lubang nya sarua we gitu nya, sami wae disebutna jatuh dina bahasa Indonesia mah. Hiji aya tikusruk. Pamirsa terang tikusruk pangintennya eta hiji gerakan badan anu gerakan awak gitu anu tersungkur gitu. Dina bahasa Indonesia mah badan jatuh ke arah depan atawa tersungkur. Terus aya anu disebut tijengkang. Dina bahasa Indonesia naon sih tijengkang? Jatuh ke arah tukang gitu nya. Terus aya oge anu disebut ti kosewat, jatuh terpleset atau tersandung sesuatu nya. Jadi lamun urang kena batu atau naon disebut ti kosewat. Aya oge disebutna ti jungkel atau ngajungkel, jatuh sampai terlempar dina bahasa Indonesia. Nah, aya dina bahasa Indonesia mah kabeh ge jatuhnya dina bahasa Indonesia. Terus aya ngagolosor atau ti golosor, jatuh meluncur. Terus dina seterusnya aya ti gebrus, jatuh ke dalam lubang. Aya istilahna teu dina bahasa Indonesia teu aya gitu nya. Ti sereuleu, naon sih ti sereuleu? Jatuh terpeleset gitu nya. Terus ti gedebru, jatuh badan seutuhnya, blek gitu kan ti gedebru. Biasana mun misalkeun kagok gitu nya atau awakna gede oge gitu kan nya ageung sok blug gitu nya ti gedebru. Terus aya anu disebut ti gubrak atawa ngagubrak, jatuh terguling, ngagubrak tina motor gitu kan ya. Aya ti cengklak, tah biasana mah ti cengklak budak biasana jatuh hingga membuat sakit pada saraf atau otot. Kade budak teh ti cengklak gitu nya. Terus aya anu disebut tiga jebur atau tigu jubar. Aya anu nyebut tiga jebur, aya anu nyebut tiga jubar, jatuh ke kolam. Ya, manehna tiga jebur gitu. Terus aya oge ti soledat, jatuh terpleset karena licin. Beda-bedanya aya dina bahasa Indonesia mah jatuh we gitu, jatuh di kamar mandi gitu. Dina bahasa Sunda mah ya ti soledat istilahna. Terus aya morosot, jatuh tanpa ada yang menahan hese gitu, morosot ke handap gitu nya. Terus aya nu disebut ti gorolong atawa ngagorolong, jatuh menggelinding dina bahasa Indonesiana. Aya oge ti kucuprak, jatuh ka genangan air. Ti kucuprak gitu nya, kana cai biasana. Terus aya oge ti gulitik ya, jatuh berguling dina. Aya tiga truk, jatuh tersandung. Terus aya oge ti gurawil, sempat berpegangan sebelum akhirnya jatuh gitu nya. Biasana dina gawil ya. Terus ti golepak, jatuh sampai tergeletak atau terkapar. Aya oge istilah ngagulutuk, jatuh terguling-guling. Ngus labuh terus guling gitu eta ngagulutuk. Terus aya ti jalikeun, biasana jatuh tersandung biasanya oleh kaki sendiri gitu nya, ti jalikeun sorangan gitu nya, biasana mah kana memuncangan ya. Terus aya nu disebut ti jungkel, jatuh terjungkal. Ti jungkir, jatuh terjungkil. Terus benten-benten gitu nya. Aya ti kudawet,
ti kudawat teh jatuh karena menginjak sesuatu seperti celana atau rok sendiri, misalkan rokna panjang teuing gitu kan, kanan namina teh katinjak ku urang sorangan gitu, kurang nyalira gitu, akhirnya ti kudawat. Terus aya nu istilah oge titilik tikan, jatuh karena jalan tak stabil, biasanya murang kalinya, biasanya nya murang kali anu nuju di ajar mapah gitu nya. Terus aya anu disebut titotolonjong, jadi sebelum jatuh masih sempat menyeimbangkan diri gitu. Jadi rek ya rek rek labuh gitunya, tapi masih sempat menyeimbangkan awak gitu dengan melangkah atau berlari kecil. Ayo oge tisorodot, jatuh lalu merosot gitunya, jatuh lalu merosot tisorodot gitu kan, misalkan leur atau napi turunan gitu teh tisorodot. Ayo oge anu disebut tigorobas, jatuh hingga meninggalkan jejak gitunya, biasanya misalkan karena manggihan nuliang atau naon gitunya, orang tak eta labuh didinya gitu. Terus ditajong, jatuh karena kaki terantuk oleh benda lain. Aya oge anu disebut tiguling, jatuh berguling. Tah pamirsa, eta atos aya 30 nya sebutan atanapi istilah jatuh dina bahasa Sunda. Itu merupakan hiji kaunikan gitu kanggo bahasa daerah, khususnya bahasa Sunda. Kadang mah gitu orang Sunda nyalira patuker gitu dina nganggona. Ta pamirsa, sakitu wae video pedaran perkawis istilah jatuh dina bahasa Sunda, mugi aya manfaatna geuningan bahasa Sunda teh beungharnya. Pamirsa, sakitu wae video dina dangat ayeuna, tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.